Assalamualaikum sampurasun. Urang pendak deui di kana Sunda, tempat diajar nyarios Sunda. Ayeuna urang dongeng kuya jeung kica-kica. Sok kolosor. Dina hiji leuweung aya kica-kica anu betah hirup di dinya sakulawarga. Ngaranna ge leuweung geledegan. Penting pasti poek mongkleng buta rata. Mak, naha geuning di dieu teh poek-poek teuing ceuk anak kica-kica ka indungna. Indungnya bijaksana jeung sopan. Terus manehna ngajawab, "Ih, nyi, keur naon urang hirup di dunya atuh? Ari mun lain keur nyaangan alam. Coba wae awak teh urungkeun atuh meh caang. Salian ti nyaangan keur urang sorangan, urang bisa nyaangan batur oge." Di tempat sejenna di sisi walungan aya sorombongan kuya nu keur balake cerakan jeung heureum. Kabeneran anak kica-kica teh keur arulin di dinya oge. Berleuhi-berleuh tina tangka jukut hiji kana tangka jukut nu sejenna. Nempok hayang kitu, kuya boga rasa mokahan. Nempok kica-kica anu lalu ti kitu, terus kumaranehan diudag nepi ka jauh leuwih. Carita salengkapna tina deui